Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wallahu ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Wa qala aidan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Al-ayat wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utlubul ilma walau bisin. Al-hadits Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Sabadana manjatkeun salam kalis kahormatan Islam nanggung dipayun. Urang sami-sami panjatkan puja, puji, rawuh syukur Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kungalangkungan kudrat iradat oge inayahna mantena Allah Subhanahu wa taala urang sadaya biasa patepung lawung pamprok jongo patepang wajah dina haflah mubarakah nyata dina ungian asup disebatkeun rajana pirang-pirang dinten atau rajana pirang-pirang wengi dina wengi Jumat. Mudah-mudahan patepangna urang sadaya dina pertempatan anu angkat di bumina masing-masing anu ngalangkahkeun dua sampean oge nepatkeun dua panangan sarta masang dua cepil dina pertempatan pikeun sasarengan dina ngadangukeun naon hal anu baris atanapi anu parantos. Oke tinantos panginten sadayana eta menuju kana maromrotillah. Mudah-mudahan urang sadayana kenging segala rupi kasayan anu ke tiasa disamber di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Oke hanteuilam shalawat sinaran salamna mudah-mudahan salamina dicurah limpahkeun ka junjungan urang sadaya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hilang ka para keluargina, para sahabatna, para tabi'in, para tabi'in tur malah mandar ka urang sadaya selaku umatna mudah-mudahan kenging syafaat fil yaumil jazaa wal hisab. Amin ya rabbal alamin. Tapi lengah bangsa guru anu kusim kuring tangtos panginten ketiasa disebatkeun hiji-hijina wabil khusus kesana guru anu biasanya sepuhan di masjid oge sadayana wae dewan asatir santriyin wa santriyat anu mana ngiring sadayana kampa dina pertempatan nyeten sada acana ngadugikeun naon hal anu baris disampaikan dina waktu ayeuna cingkuring sada acana panginten bade nepangkeun ka sadayana nyata dipalih Cisurupan anu mana paminten ieu sadayana terutami simkuring tiasa calik di payun mangresah paminten daya sanes biqudratillah tegesna paminten parantos takdir oge da salaresna mah teu ngimpen oge simkuring paminten sanes ahli sanes bagianana
upami saur tadi bahasa MC nyata ngadugikeun mau'izah hasanah siguring rumaos kanggo diri pribadi oge teu acan tiasa kantana upami kanu sanes. Namun panginten saur tadi takdir teh kedahna panginten sumring saling sarta dipasihan waktu sama cumarios sumring tadi panginten sejak bade ngenalkeun kitu nya ti paling Cisurupan Cipela nah saur nate tiasa sumping ka dieu jalaran sapertami panginten simkuring kantos kenal sareng rencang simkuring malih panginten aya rencang simkuring anu istri anjeunna di Cipela teras panginten ngadaku atanapi nikah ka paling dieu teras oge teras anjeunna di paling dieu pambeutna sok aman ka paling Cipela satos kitu ngobrol dibikeun kawanom sehingga di ditu oge sami panginten sok aya kegiatan anu mana dina kegiatan tersebut di ditu sok melibatkan Ansor Banser sehingga anjeunna oge tertarik Kang sami saurna ilmu abdi oge seueur aya we aya teu seueur mah saurna teh Ansor Banser upami sakinteuna sana urang silaturahmi ka paling ditu insyaallah oge di paling dieu ka paling ditu diantos ke panginten salajenna anu dikawitan ku simkuring panginten simkuring cenah rencang sami Banser atanapi sami lebet kana Ansor di paling Cisurupan Cipela anu mana teu aya sanes panginten nyaeta